Welas diantur nepi ka tepas. Delman geus sadia ngan eueuh kusiran. Kang, mau alami deui urang bakal ngahiji. Ulah melang tur hariwang. Sagala rupana bakal saluyu jeung pangharepan. Ceuk Welas barigep nyepeng leungeun Isep. Mohon nyi ka hade ulah meng partina udagan mimiti. Nitipun anak. Ceuk Isep. Welas naik kana delman. Gelila delman maju jadi kusiran. Muna rempo olohok. Dina jero hate sewang-sewangan garecok. Saha ari Welas? Di mana asalna? Ngan sakicep delman ngiles duka ka mana jigna. Ninggalkeun kapanasaran dina jero hate Isep sakula warga. Be, awewe teh asa aheng jang, papanggih di mana? Bahruk mah gogodeg. Isep ukur keom, teu wani balaka, bisa jadi piomongeun nu ditempo teh budak jeung kabagjaanana. Nu sakitu kagambar dina paromana nu marahmai basa amprok jeung melas. Katempo aya cahaya dina sorot panon budak. Impian nu salila ieu ukur implengan bakal tinekanan. Rek dilakonan we heula. Kaditu nama kumaha engke. Isep nguarek ubral obrol kakolot jeung budak ngeunaan Welas. Isep geus siap jeung segala rupana. Sadar kana naon anu pernah diucapkeun basa kaluar omongan. Kajeun kawin ka jurig. Sugan atuh ari dilakonan mah teu asara rabi jeung jurig. Isukna guyur salembur majar teh Isep diwadalkeun. Aya nu nempo delman eueuh kusiran eureun di imah Isep. Imahna pada ngadegdeg, loba nu nempo. Majar Isep geus disebakeun. Teu nanaon budak mah, aya semah jauh ngahaja nyimpang. Ceuk Bahruk mah. Geus diwawadianan ku Isep sangkan ulah betus ngeunaan Welas jeung niatna rek ngawin Welas. Nah, make delmannya teu kana ojeg. Ceuk urang lembur. Be, wayah kieu moal aya ojeg. Hayangeun kana delman we meureun. Ceuk nu sejen. Geus sidik mah Isep teu kumaonam, tatangga marulang bari teu ngarasa sugema. Pedah jawaban Bahruk mah nu teu puguh. 3 poe ti harita Isep disamper wanci tumoke. Wiwin geus tibra. Memeh indit amitan heula ka indung bapana. Bah, omat ulah tatanya, ieu mah kahayang abdi, kabeneran Wiwin sahate, piduana bah. Ceuk Isep daria. Brajang, masing salamet, tembal Bahruk mah. Welas nuyun Isep, muru kana delman, gek dariu. Tekung silila, delman maju lalaunan, dipirig ku hiliwirna angin peuting, nu tiis, matak tembus kana sumsum balung. Les, delman ngiles palebah pengkolan. Ngiles lir diteureuy ku poekna peuting. Bahruk mah jeung Majojoh lempang patutur-tutur. Aya anu nitah ngored di makam. Lumayan aya keur meuli deungeun sangu. Disaprak Wiwin dibawa ku Welas jeung Isep. Hirup Bahruk mah teu jiga baheula
anu remen diberean duit ku Isep keur jajan budak. Ma, geuning ieu mah lembur Isep baheula basa ngarumah tangga jeung si Isah. Ceuk Bahrukma bari nunda arit jeung Karung. Lah urang mah kumaha nu nitah bah asal duitna puguh. Tembal mah Jojo terus dongkok ngamimitian ngored jukut. Gede makam teh, tereh rayagung bakal roba nu nadran. Daekeun 3 poe kakar alalening. Tangkal caringin gede, rajeg di madap papat, di tiap juru makam, gapurana agreng. Sanajan aya di tengah lembur, ngan ari nu ngaranna makam mah angger we geuman. Nu kulon heula bah, emak nu wetan, sugan isukan mah anggeus. Ma Jojo cengkat bari ngusapan cangkengna nu karasa cangkeul. Bahrukma unggeuk bari mawa arit jeung Karung muru ka lebah kulon. Bari alak ilik macaan ngaran dina tetengger makam. Bahrukma ngarandeg di hiji makam nu rada nenggang nu diiuhan ku Hanjuang. Makam teu kaurus eurih jeung Ki Urat ngajabreg. Tetenggerna geus ruksak jiga makam heubeul. Tetengger di lapan dibersihan ku leungeun kampret Bahrukma. Dina tetengger aya tulisan nu matak nyentug kan angen Bahrukma. Raden Nyimas Welas Juwati binti Erkus Nadi wafat tahun 1860. Bahrukma maca tulisan dina tetengger bari rada ngadegdeg. Arit dialungkeun bari unur-unuran brebet lumpat muru ka Ma Jojo nu keur anteng ngored jukut di sisi belah wetaneun makam. Ma, tadi heula geura. Bahrukma ngajorowok. Ma Jojo cengkat ing bisa lakina labuh. Heug boga panyakit lieur nu teu kaop tungkul. Aya naon bah? Tembal Ma Jojo. Buru ka dieu sakedeung. Abah pepanggihan. Bahrukma gugupai. Ma Jojo nunda arit laju nyampeurkeun Bahrukma nu keur soak. Sok ngareurewas, aya naon ieu teh? Ma Jojo rarat-reret. Tuh tempo tetengger makam itu. Ih. Bahrukma ngabir-gidig. Nu mana? Nu nenggang sorangan aya Hanjuang jeung caringin di gireunana. Jik tempo ka itu. Bahrukma tutunjuk. Ma Jojo ngagugu ngingkig nembe makam nu dituduhkeun ku Bahrukma. Ma Jojo kerung. Naon ahengna? Eueuhna naon? Baca eta makam saha, Ma? Bahrukma ngagorowok. Ma Jojo dedepongan nyingkap-nyingkapkeun eurih bari neges-neges kana tetengger. Ma Jojo kerung jung nangtung bari nulak cangkeng. Abah, apaan kami mah teu bisa maca. Atuh ka dieu, naon ieu tulisanana? Bahrukma gogodeg bari gegecret. Dih belet ari aing nyaho pamajikan teu bisa maca. Antukna sieun-sieun ge nyampeurkeun deui ka makam nu tadi. Ku Bahrukma dibaca ditarikeun. Kakara Ma Jojo ngarenjag bari ngareret ka salakina. Aduh abah, apaan anak urang jeung incu urang geuning rerejengan jeung nu geus maot. Paingan datang tengah peuting make delman bari teu puguh asal usulna. Cilaka si Isep bah. Kumaha atuh? Kamana nya minta tulung? Bahrukma sarua bingung jeung baluas. Ngingetkeun nu jadi anak rarabi jeung mangsa demit jurig nu nyiliwur. Nya mudah-mudahan teu nyilakakeun sararea atuh. Cek Ma Jojo bari ngalungsar. Tekung silila di palebah gapura makam aya mobil eureun. Sababaraha urang tarurun arasup ka makam. Jiga jelema beunghar dina dangdanan jeung dedegana mah. Hiji awewe ngora ngagupayan ka Bahrukma. Samarukna kucian makam meureun. Bahrukma jeung Ma Jojo nyampeurkeun bari alak ilik kanu anyar datang. Bapak, punten manawi nyalse hoyong dipangoredkeun makam napun Bapak Raden Sukarta bin Sukartaji.
Cek eta awewe bari imut. Song ngasongkeun duit 100.000. Mangga bu, wios artosna makin pamitos rengse. Bahruk mah unggek. Noel sama Jojo nu ditowel surti. Gancang nuturkeun muru makam Raden Sukarta. Kabeneran makamna kaitung pang alusna jeung agreng. Aya di tengah-tengah handapeun caringin gede nu umurna geus ratusan tahun. Kaciri rambatna ngagapuy kana taneuh. Asup ka makam teh asa tiis. Bubuhan diiuhan ngarah teu kahujanan. Sisina make marmer leucir. Ngan anger palebah makam nama. Taneuhna balak ku jukut. Bahruk mah ngored. Majojo nyabutan jukut nu laleutikna. Geus rengse duit ditampanan. Nu nadran arasup ka jero makam laju ngadaroa. Hatur nuhun Pak. Cek nomor duit bari sasalaman. Sami-sami. Bahruk mah rengkuh. Tos lami bebersih di makam Pak. Nepangkeun abdi Anita putra bungsu almarhum Bapak Karta. Abdi maluruh laratan pun Bapak. Margi pun biang sareng pun Bapak papegatan waktos abdi nuju dikandung. Anita imut. Nembe ayeuna ngagentos tukang bebersih ti payun nuju ka lemburna. Ti mana kawit kitu Neng? Bahruk mah malik neuteup. Pun Bapak mah asli ti dieu. Pun biang mah ti Cirebon. Abdi matuh di Jakarta. Salami ieu abdi sareng raka sadayana dirorok ku pun biang di Cirebon. Pun biang tos ngantunkeun. Walon Anita. Bu, udah nyekarnya? Terus pulang kan? Seorang lelaki jika salakina nyamperkeun. Iya Mas. Anita cengkat. Sesalaman jeung Bahruk mah oge majojo. Anita jeung kulawargana ngabring asup kana jero mobil. Disarangkeun ku Bahruk mah jeung majojo. Mobil maju deui ninggalkeun makam. Bah, kumaha budak rek diantep. Majojo Noel Bahruk mah. Keur dipikiran yoge. Bahruk mah ngaharewos. Nya mikiranana bari digawe meh teh angeus. Cek Majojo ngajewang deui arit nuluykeun hanca. Bari hate mah melang kanu jadi anak. Rengse ngored sawareh can diangeuskeun ka buru-burit. Kaburitan di sawah teu mata keung. Ari kaburitan di makam mah kehilaanan. Mun teu butuh duit moal hayang ngored di makam gede kareueung. Katambah manggih makam welas. Kanyahoan maotna geus lila naker. Bahruk mah manggul karung geus sejukut rek diparabkeun ka kelenci inguan Wiwin. Majojo leumpang nuturkeun ti tukang. Kalembur teh rada jauh. Sieun kaburitan antukna megat ojek. Adena aya ojek nu ngaliwat. Nepi ka imah teh panon poe moncorong keneh. Gancang kacarai bebersih rek salat asar. Rengse salat murak timel nu teu kungsi di dahar kaburu soak manten tadi. Assalamualaikum. Punten araya kitu. Sora awewe uluk salam. Waalaikumsalam. Ya kajero. Majojo nyelengkeung. Ma, Abah. Cemah teh langsung asup ka tengah imah. Bari ngudupuk nyuuh kana lahuna Majojo anu olohok nempono nyuuh. Isah ieu teh. Bahruk mah neges-neges. Muhun Bah, abdi Isah. Mangna Wiwin. Bejana Kang Isep geus kawin deui. Budaknya dibawa. Isah cengkat bari cari nakdak. Nya Isep geus kawin deui. Geus aya 3 bulan kalarung. Can kadarieu deui. Biasana sabulan sakali nempoan emak. Ari Nyi Isah di mana ayeuna? Majojo daria.
Ma, abdi ngababu mak. Pengoh deui can boga budak. Inget wae ka Wiwin, harianeun Kang Isep mah teu meunang panggih pisan jeung budak. Isah ninghap. Bongan nyai atuh make salingkuh segala. Damun abah jadi si Isep, pasti moanggi dina budak panggih jeung indungna. Walon Bahruk mah keheuleun keneh. Heup, nu geus mah tong diguar deui. Moal aya anggeusna, mun teu weleh nempo ka mangsa ka tukang. Ma lain teu ngabela anak sorangan. Ngan ari palebah budak mah kudu diamprokkeun. Lila-lila mun nyaho yen indungna aya keneh kumaha. Ceuk Mang Jojo laju ngojengkang nyokot poci jeung cangkirna disuguhkeun ka Isah. Abdi kaduhung pisan mak. Geus tobat moal ngelampahkeun deui kitu karasa dosana. Abdi sono ka Wiwin. Cek Isah, teu lila jol deui aya sema. Ungah ka jero bari semunu rusuh. Bah, abdi dudung rerencangan Kang Isep sapadamelan. Ngahaja ka dieu aya taroskeunun. Aya naon jang? Bahruk mah kerung. Kang Isep tos tilu sasih teu ka pabrik. Teu aya iber. Dudungan teh naroskeun. Kami bade kaluar cenah kedah aya pengajuan. Dupi nikahna ka urang mana, Bah? Pananya dudung ngaruntagkeun hate Bahruk mah. Eukeur mah kapanggih pisan asal usul welas. Katambah aya beja geus 3 bulan Isep teu asup gawe. Kahariwang jeung Kamelang beuki kagamar. Ret ka Isah jeung ka Mang Jojo bingung naon pijawabeunana. Pemirsa, Ropina mung sakitu anu tiasa kapihatur rarabi kaririwa bagian kaopat. Lajengna rarabi kaririwa bagian kalima. Pirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.